segala marhaba segala itu pernah nalar ngajakan ngan kulantaran tililitik baca sholawat yang berjanji jadi ingat baik terus masya Allah karim geus barang kabeladina oh indah amat ya berjanji masya Allah dibidahkeun Muhammadiyah ku presiden teh urang nyaho berjanji nyaho naon kitu ngaranna kaayaan Kangjeng Nabi sejarah Kangjeng Nabi ti berjanji nyaho kitu naon mukjizat Kangjeng Nabi teh ti berjanji atuh geus nikmat jasa ya Allah urang maca mukjizat bae balik manggih mukjizat ye teh lain mukjizat sakitu maca doang orang dijemput diantar ke haju orang dibere berkat eta makna mujizat pohara ka urang eta kok Haji Pudoli mah beli mobil eta mujizat tetep pohara jasa masyaallah karim pohara mantak sing ada eta mah kudu disuhun teh mah gua berjanji kudu disuhun mun Haji Pudoli nyuhun berjanji bud kunaon eta disuhun ieu masyaallah mujizat ka beli mobil ya Gusti Allah nyaritakeun ka Kangjeng Nabi tentang negara-negara nu ahlina disiksa ku Gusti Allah supaya Kangjeng Nabi teh hatena tenang ngabeberah ka hate Kangjeng Nabi bahwa orang umat baheula teh ku bangkawarah ting ka rasulna ka nabina teu percaya ke Kangjeng Nabi teh boga ukuran horeng aing macan sabaraha dibandingkeun jeung nabi-nabi nu baheula aya tenang kahiji nomor kaduana timbul rempan mun umat nu baheula teu percaya ka rasulna ka nabina disiksa ku Gusti Allah atuh tenutup kemungkinan di zaman kaula di mana-mana umat tenurut ka kaula iman ka kaula tumeureun sarua bakal disiksa inggis Kangjeng teh masyaallah nu mantek ku Gusti Allah dijelaskeun tilkal qura itu negara-negara allati marzikruha nu geus kaliwat dituturna disebutna tadi mana hiji Kangjeng Nabi umatna disiksa dua Kangjeng Nabi Lut siksa negara jeung umat ilu Kangjeng Nabi Hud kaum Ad kaum Samud kaum Lut kaum Syuaib siksa Gusti Allah masya Allah etalah negara-negara anu ku kaula disiksa umatna cek Gusti Allah nakuswanika kukulan wagung ku kaulan wagung dicaritakeun ka anjeun ya Muhammad wa Muhammad min ambaiha tina berita-berita ahlina anu buang kawarah teu iman ka nabina masyaallah lamun urang kuari ka Irak baheula di Irak Selatan teh didinya lah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkeun didinya pula lah Kangjeng Nabi Nuh teh diutus kemudian dakwah Kangjeng Nabi Nuh teh 950 tahun tetep bae umat tebuang kawarah jasa teu percaya datang ka Kangjeng Nabi Nuh ditanyain kapal didinya ayeuna Kangjeng Nabi Nuh nyieun kapal dakwah ka Kangjeng Nabi Nuh kadek ieu mah lain sakapal-kapalna yuk nu iman ka kaula narae ka dieu cak masyarakat da sagala jieun kapal di leuweung di lembur kapal mah di laut Nuh beuki edan mah didinya lah mulai keluar cai blok Kangjeng Nabi Nuh jeung nu iman naik di mana eta Irak Selatan terus ke Tajikistan terus ke Afghanistan terus ke Turki sababaraha negara eta Maroko terus datang ke Spanyol
Jadi lain lalagaan tamah encan aya sejarahna. Encan aya sejarahna banjir seperti kitu datang ka kuari encan aya eta mah hiji. Datang ka kapal Kangjeng Nabi Nuh teh mendarat da singgahna di Gunung Judi Ararat. Eta pan lain lalagaan lamun datang ka gunung banjir pohara jasa Pak. Sabaraha negara eta. Dicaritakeun ku kaulan wagung cek Gusti Allah. Bejakeun Muhammad ka umat anjeun mun bangkawara teu percaya ka anjeun, teu ngimankeun ka kaula jeung ka anjeun teu nurut. Moal jauh. Sarua. Ya Allah. Mana deui? Umat Kangjeng Nabi Hud kaum Ad di mana ieu? Yaman dekat Hadramaut. Di dinyalah Kangjeng Nabi Hud dilahirkan, di dinyalah diutus, di dinyalah dakwah. Teu percaya umat dibere angin anu pohara jas. Mana deui kaum Samud Kangjeng Nabi Saleh. Di mana lahir Kangjeng Nabi Saleh? Di Hijr nu mantak dina Al-Qur'an aya suratul Hijr. Etalah Madain Saleh terus ka Yordan ka dieu. Dakwah Kangjeng Nabi Saleh alaihissalam dibere mukjizat sapi. Mana deui Kangjeng Nabi Lut kaumna disiksa. Di mana eta? Yordan, laut mati, Sodomi. Ye Yordan, ye Palestina di dieu tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina Israel di dieu aya ngaranna negara atau kampung Sodom. Di belah dieuna laut mati etalah di dinya Kangjeng Nabi Lut naik ka dieu dibantingkeun diangkat siksaanna taneuh di kaluhur langit ke dibalikeun ka handap. Masya Allah bijakeun Muhammad ka kaum anjeun homoseksual baheula umat Kangjeng Nabi Lut alaihis kaum Kangjeng Nabi Syuaib. Kangjeng Nabi Syuaib melanjutkan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Setelah Kangjeng Nabi Musa pupus, Kangjeng Nabi Syuaib mitoha Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di Madian. Kemudian Kangjeng Nabi Syuaib lahir di Madian, kemudian maut di Madian. Nah, Yordan didinya lah disiksa kaum. Kurang kumaha dicaritakeun ku Gusti Allah. Nah, ialah nakusu alaika min ambaiya. Oke. Ieu mah hanya sekilas-sekilas cek Gusti Allah dihareup bakal didongengkeun hiji-hijina nabi-nabi, rasul-rasul teh sakedeung deui. Eta kumaha? Walaqad ja'atuhum rusulum bil bayinat. Nyata jelas yakin datang ka eta kampung, ka eta negara, ka eta ahli-ahli negara nu tadi dicaritakeun rusulum utusan-utusanna ti Gusti Allah. Lain make tangan kosong kabeh ge bil bayyinati dibere mukjizat ku Gusti Allah nu nyata jeung jelas. Leuleuh nya ngahadiran kana mukjizat. Tapi pamakan uliu minum. Sama sekali teu ngimankeun bima kadzabu ku sebab kakufuran anu nyana geus ngabohongkeun. Tetep bae tata dina memeh datang rasul kufur sageus datang Kangjeng Rasul teh mawa mukjizat nyana mempertahankeun kakufuran kufur bae siksa ku Gusti Allah. Masya Allah bima kadzabu min qabl. Umat Kangjeng Nabi Nuh teh kufur ka Allah, diutus Kangjeng Nabi Nuh mawa mukjizat Kangjeng Nabi Nuh teh, tapi tetep bae nyana mempertahankeun kakufuran memeh datangna Kangjeng Nabi Nuh siksa. Allah karim. Kaum Ad bangkawarah kufur ka Gusti Allah diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam. Ininya Kangjeng Nabi Hud diutus dakwah. Umatna tetap mempertahankan kakufuran sakumaha memeh datang Kangjeng Nabi Hud sanajan mau mukjizat kufur bae siksa ku Gusti Allah. Masya Allah karim. Kitu kene Kangjeng Nabi Saleh
kaum samud teh bangkawara teu percaya ka Gusti Allah diutus ku Gusti Allah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dibere mujizat sakumaha kahayang masyarakatna tapi tetap bae mempertahankeun kakupuran sakumaha keur memeh ditungkan diturunkeun diutus Kangjeng Nabi saleh alaihi salam atuh disiksa ku Gusti Allah kabeh karana itu. Nah ieu urang di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geus sabaraha siksa Allah anu ku urang karandapan kadeuleu tsunami teh gempa teh angin teh poek teh gunung teh eta kunaon ku sebab teu percaya ka Allah atawa ka hukum-hukum Allah ngalecehkeun ka hukum Allah geus biadab manusia teh diciptakeun ku Gusti Allah tapi teu percaya ka Allah diberi hukum ku Gusti Allah tapi nyen hukum sorangan iya siksaeun anu mantap kurang hati-hati kuari masyaallah rempan das baheula nu mabok tengan di Grogol doang di lapangan Banteng di Jakarta tapi kuari manu mabok di handapeun Tanggalawi hareupeun 5 urang gigireun 5 urang baheula nu zina teh di Jakarta di Bandung kota gede kuari mah di lembur-lembur baheula manu maling teh copet ayeuna di bus kota Gamadi jeung sajabana kuari mah pamalingan di imah urang baheula mah hayang nonton film teh kapan di gedungna aya gedung film kuari mah ieu layar film di babawa ngaji layar film di babawa kiai nu mawana gede keur ngisi nonton film bae deh iya dek kumaha lakona hese kasadar baru dek jadi wali aya nu ngomong kieu malah mah kiai asana kula mah lamun ka mana teu mawa HP teu betah lantaran asana paremun obat dabo eta kiai pohara jasa masyaallah lain pepegatan jeung makhluk lain pepegatan jeung dunia endahan naon kitu ngaran nyieun jaringan tapi nyana dek ngembangkeun agama ngembangkeun ilmu moal bisa ilmu Allah moal bisa pakai jaringan zahir ilmu Allah mah make jaringan batin ta'alluq galbu urang ka Gusti Allah deket urang ka Gusti Allah makin kapercaya ku Gusti Allah makin deket makin kapercaya di mana urang bus kadinya ayalah dina ma'rifatullah wa rasuluh Allah geus percayaeun ka urang sebab dek dikukumahakeun ge nyana di bawah lindungan Allah lain make jaringan make organisasi gaji supaya loba wow pakai surat undang terus dihubungan dihubungan capek ngaji kos gitu emang ulah kena kiai kitu lain ulah ngan kena nyeri hate nyeun undangan 1000 nu datang 100 ge jeung tihang aya 10 berarti 90 capek maning diri urangna bersihan deketkeun ka Gusti Allah pegatkeun urusan dunia pegatkeun urusan makhluk eta mah hate hayu bae ka Gusti Allah makin mencrang herang blus indah teu meunang ngadenge tongtrong ngajung ngorenjak bae ngorejat asal gede tongkrong ngorejat kok mau jualan tongkrong ngorejat jasa terus gitu tah eta bersih hate karena masyaallah kuari matung ti mimiti kiai nangis kos kararia komo pemerintahan hajun negor ka pemerintah eueuh di zaman Gus Dur mah dibuka lebar-lebar teh demo teh dibuka sakahayang ayo hayang nyaho cak Gus Dur kumaha kemudian dipanggil diterima sok adu argumentasi dibuka lebar-lebar teh di zaman Gus Dur ulah aya sekat antara pemerintah jeung rakyat sebab naon pemerintah teh dek urusan rakyat lamun aya hijab aya sekat dek kumaha ngurusanana dibuka lebar-lebar demo di unggal negara di unggal kampung ayo ngan demo ulah sademo-demona siapkeun argumentasi madal tanya argumentasina ya dijawab ku Gus Dur makana kieu makana kieu kumaha maneh anu teu cair kabeh dibuka lebar setelah Gus Dur langsung SBY masih aya keneh
60% demo masih kene. Diganti ku hari ku presiden urang terkurus sedunia. Masalah emang presiden urang kenyataanna kos gitu. Masalah eta ge cak nu lintuh ngomong gitu ge. Kumaha tak ku hari? Ku hari tidak ada demo. Bahkan hampir undang-undang kembali ke zaman Soeharto. Namun demo bisa tembak tempat. Encan sampai kadinya mangan direncanakan teu meunang sekat makin jauh. Di zaman Gus Dur dibuka sekat. Rakyat jeung pemerintah tidak ada sekat. Hei, pokoknya mah nanya naon, beurang penting silahkan di zaman Gus Dur mah. Tapi kuari, awas demo-demo, awas informasi dan lain sebagainya. Emang kuari kuah gitu. Siap. Jadi geus teu wani kuari mah. Nyara baris nyarana bae, urang nonton nyana. Teu bisa dek laporan. Lamun anak geus teu bisa laporan ka bapa, deuk kumaha jadina? Kula masuk inget ka dongeng bae lah di zaman gitu di India zaman tabiin. Aya seorang pemimpin India Islam harita keur carita poho ngaranna. Nyana nyun lukisan. Bede jeung bagus. Lukisanana gandrung kan di India mah gandrung tanggal gandrung. Lukisan tangkal gandrung nu gandrungna keur meujeunna buahan. Didinya aya manuk enclak di buah gandrung, kemudian bari macok kitu ta lukisanana. Wah, indah jasa, bagus jasa jeung gede, tempelkeun di hareupeun istana raja. Ku abeh punggawa-punggawa mun kieu ari mah bangsab. Itu kerabat-kerabat kerjaan waya di istana ningali jeung supaya itu mengomentari wabeh komentarna nu mistek bagus hebat memang bener bagus. Kuari diundang di kalangan tokoh masyarakat geus giliran pejabat ngabaguskeun kabeh tokoh masyarakat konglomerat kabeh diundang supaya neuleuh lukisan tersebut. Wow, anu teu ngalem gua beh memang bagus. Gua beh ngalem jeung bagus. Kuari ti kalangan rendah si miskin. Miskin. Salembur cokotan coba si miskin. Kumaha ieu terhadap lukisan ieu. Begitu nolo si miskin mah tu ngaranna ge miskin ieu jeung bodoh pan. Atuh teu bisa ngadilai nya mah. Ngan aya salah seorang miskin biasa cumplang campling tanya seorang iya bagus tas eta kumaha lukisan cek ulama ieu lukisan teu bagus kabeh kaget atuh wah sana dibunuh cenah bakurang teu bagus sakeuna ieu lukisan bahkan salah panggil ku raja. Oke, berani amat ieu ngate baguskeun jeung nyalahkeun. Sedengkeun ieu karya seseorang anu luar biasa. Aya anu ngalukisna. Beureum. Di pelebah mana teu bagusna jeung pelebah mana salahna ieu. Raja ge sarua bingung. Panggil. Coba nyatakeun di harapan manusia, Kira-kira ieu lukisan bagus apa jore? Jore. Si miskin ieu berani amat miskin. Kira-kira iya bener apa salah lukisan? Salah. Nyatakan coba kuari di hadapan masyarakat, di hadapan penggede iya. Kagorengan jeung kesalahan jelaskeun. Cak nyana teh kieu. Ieu tangkal gandrung, aja tangkal gandrungna keur buahan tere dipanen berarti mondoyot. Kemudian aya manuk mah di mana ge, di mana enclak teh ti lo konfirmasi heula. Setiap diancelakan ku manuk tangkal pare tangkal gandum jeung tatangkalan pasti ngeloy jeung manuk mah biasana sok ngadaharan bebas biasa barang dahar sebab ngaranna ge manuk nah ieu dideuleuh ku kula tangkaina teu ngeloy nomor kadua manukna bangun isinan ieu salah ieu ngagambar kos kieu teh wah kabeh bener oge cenah sok bener oge hiji tangkal adu di singgahan ku manuk kemudian eta tangkal ajeg bae salah atuh nu geus kitu mah nomor kadua lagi mana manuk
barang dahar kadinya ulah isinan ieu mah gambar manukna teh isinan lantaran anu dilukis teh tukangna jadi berarti keur maco ka ditu tanda bahwa ieu manuk teh isinan ieu salah raja tanya deui leuwih jerona deui kumaha ieu maksudna ieu teh kapan gambaran antara rakyat jeung pamarentah hartina pamarentah teh ieu tangkal gandrung anu siap dipondoyotan ku masyarakat kemudian hartina gambaran manuk eta adalah rakyat di mana bae rakyat mah deuk encrakna jeung irah bae geus di mana-mana ieu teu ngarasa beban tangkal gandrung dieunteupan ku manuk teu ngarasa beban berarti eta teh tangkal anu bangkawarah blon eta tangkal burung raja begitu ditangkap kula mah tangkal caknya lain raja ieu mah tangkal nu bloon belah ditu nama ya raja bisa fakir teh bisa miskin ieu teh manuk gambaran rakyat anu deuk singgah menta diurus ku tangkal gandrung sebab di tangkal gandrung aya potensi geus di mana tangkal gandrung dieunteupan ku manuk kemudian tangkal gandrung na ajeg bae berarti tangkal gandrung teh henteu tawadu tangkal gandrung nu hebat mah di mana dieunteupan ku manuk pasti kudu ngeloy berarti tangkal gandrung teh gandrung tawadu geus didinya dipersilakeun manukna dengan bebas jatuhanana kitulah gambaran antara pemerintah jeung rakyat cukup gambaran gandrung jeung manuk ge nah ieu baheula bae tangkal gandrung geus dilukis baheula eta dieunteupan ku manuk tangkal gandrung ajeg bae kuari komo kuari kumaha meureun teh ngagambarna kuarinya urang antara tangkal gandrung jeung manuk asana meureun digambar deui hiji deui di dihandap di hiji deui di dua di dua tilu opat lah dihandap aja lemah opat nu hiji mawa kokoprak geus aya manuk kokoprakan nu hiji mawa tambang geus aya manuk geus tambangan bae nu hiji deui mawa rante nu hiji deui mawa peso meureun gambaranna kitu kuari mah tah hendak nyalametkeun gandrung dihandapna tuh baheula mah eueuh dihandapna sakadar teu ngeloy doang geus jadi kecaman masyarakat begitu dipanggil si miskin teh dek disiksa aya anu ngabela ulah disiksa sebab ieu deuleuh heula kehirupan sapopoena barang diteliti horenganan kanyahoan ieu waliun min auliaillah kulantaran kanyahoan wali akhirna raja sieun menta hampura maka ieu lukisan diganti ku ari mah setelah raja na menta hampura dididik ku eta wali kuari eta dibelem lukisan nyieun deui ku lukisan anyar masyaallah tangkal gandrung dieunteupan ku manuk nu eunteup di dieu lain hiji anu endeup eunteup ge aya deui nu endeup eunteup di dieu loba jasa manuk tangkal gandrung na ngeloy bari jeung loba na eta tanda bahwa siaplah pemerintah endeup mere dahar ka rakyat berurusan rakyat bari aya dina katawaduan urang mah lamun lukisan teh salukis-lukis teh bae urang lembur mah teu nyaho maknana lamun lukisan aya nu hargana 1 miliar, lamun lukisan nu hargana teh 10 miliar, lamun lukisan aya nu hargana teh 100 miliar, urang mah paling ge jebi nanaonan. Sebab naon tuh? Urang mah teu nyaho lukisan naon maknana naon. Lamun abstrak kumaha mana abstrak mah geus teu paham. Urang lamun nya ningali lukisan-lukisan Sufi ti Turki, ti Baghdad, maka harti ku kabehan ge. Lukisan jelemana, lukisan alamna, lukisan luhurna, lukisan sagedegeunana, lukisan teu kaharti tapi ku jelema anu nyupi maka harti. Oh, ieu lukisan keur ekstasi poho ka alam dunia, hanya mengingat ke Allah Subhanahu wa taala. Jabarkeun ielah sosok manusia kieu, ielah dihandapna, ielah luhurna dan lain sebagainya. Ta eta kaabstrakanana eta lah nu mahal, nu mantak di Baghdad deh aya lukisan anu geus ratusan tahun dijual 100 miliar lukisan lain lalagaan lukisan mana mengalukis deh ieu naon ieu lukisan ieu kareta jeung kareta tabrakan Masya Allah
guys jende balikan deh iya lukisan naon dia iya jelema pan ieu beteungna gede iya beteungna gede nu ngagedean beteung sa tah ieu iya oh berarti ieu mah zina tang bisa urang beteung gede dilukis gendut burung gak bapak urang lukisan teh kos sekarang itu Pak Masya Allah nah iyalah kubang kawarahna umat-umat nu baheura mempertahankan kakufuran sanajan Allah ngutus nabi ngutus rasul mawa mukjizat kadele kunyana mukjizatna tapi teu percaya atuh di zaman Kangjeng Nabi urang ge urang onam ku ari teu ningali teu hadiran mukjizat Kangjeng kapan Abu Jahal mah ningali kehadiran mukjizat Kangjeng Nabi nyahoeun lamun dicurug Kangjeng Nabi kaluar cai nyahoeun lamun ketika Kangjeng Nabi kaluar jelema harareas nyahoeun lamun bulan di hareupeun ku Abu Jahal turun ka handap beulah nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui maca syahadat langsung indit deui nyahoeun lamun onta ngobrol jeung Kangjeng Nabi nyahoeun lamun eta tunggul korma teh ngahing-hing ceurik menta suaka ka Kangjeng Nabi eta mukjizat Kangjeng Nabi luar biasa kanyahoan ku kabehan kehadiran ku kabehan tapi ku bakawara mah bakawara bae urang mah ku ari sakadar dongeng ti kiai di berjanji aya dongeng nu matak dieuwekeun teh berjanji teh ku Muhammadiyah bid'ah dolalah teh kajen di bidah-bidah ge urang nyaho ti berjanji al jannatu wa na'imu hasadul liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaihi abdadi walimlah bismillatil aliyah mustaddiran fi barakati ala ma ana lahu aula terus dibaca ku urang walum macam min hamli terus dari orang kan ngeunaheun geus aya Syekh Ja'far anu nyieun dibid'akeun ku Muhammadiyah jeung teuing sebab naon urang nyahona ti berjanji dibaca ku urang berkahna luar biasa baca ku urang muludan berkah mah ulah wakah heula berkat nu jelas mah sia mah kadinya bae heran tuh berjanji teh lain hayu kurang diasupkeun ka jero hate tungtungna memanggul berkat tapi eta ka berjanjina teu hormat sia teh meunang cau gede ti berjanji sia eta meunang anu ti berjanji tapi ka berjanjina teu ngahormat bloon amat baca kurang masyaallah padahal lamun maca وَيَكْرِمْ بِهِ مِنْ نَسَبٍ طَهَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ صِفَاهِ الْجَاهِلِيَّةِ وَرَزَيْنُ الْغَيْرَانِ كُوَيْرُ فِي مَوْلِي وَنِوَارُ eta kan ngeunaheun urang sejarah Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi tah dibaca walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhur al mukhtalifatil marwiyah tufiya bil madinatul syanifatul munawwarah Abu Abdullah wa kana qadidan jangan kula mah talar kos kitu teh tileleutik bisa sombong amat emang sekali-kali yang sombong ya naon sebabna atuh kula tileleutik di dieu maca shalawat jeung almarhum Abah teu kudu nara teu pernah kula mah bener henteu pernah nalar eta ngan anggal malam Jumat ngadengekeun malam Jumat kula malam Jumat terus-terusan shalawat maca berjanji atuh talar sorangan okos urang ngadengekeun khutbah teh eta di atuh talar khutbah Jumat atuh dipake mah henteu ngan talar tuh lantak teu pernah nalar ngahajakeun kula mah bener teu pernah ngahajakeun nalar gitu tapi ka talar batur nu salah nyaho kula ai kula mah nu salah oleh salahkeun kula sagala marhaban sagala teu pernah nalar ngahajakeun ngan kula lantaran tileleutik baca shalawat yang berjanji jadi inget bae terus masyaallah karim geus barang kabladina oh indah amat ieu berjanji masyaallah dibidahkeun Muhammadiyah ku persieun teuing urang nyaho berjanji nyaho naon kitu ngaranna kaayaan Kangjeng Nabi sejarah Kangjeng Nabi ti berjanji nyaho kitu naon mukjizat Kangjeng Nabi teh ti berjanji atuh geus nikmat jasa ya Allah urang maca mukjizat bae balik manggih mukjizat yeay teh lain mukjizat sakitu maca doang orang dijemput dianterkeun haju urang dibere berkat eta kan eta makna mukjizat pohara ka urang eta kok Haji Pudoli mah beli mobil eta mukjizat eta pohara jasa masyaallah karim pohara mantak sing ada eta mah kudu disuhun teh mah gua berjanji kudu disuhun mun Haji Pudoli nyuhun berjanji bud kunaon eta disuhun ieu masyaallah mukjizat ka beli mobil ya aduh masyaallah kudu mah diminyak misikan mukjizat eta
dzalika yatba'ullahu 'ala qulubil kafirin. Sakumaha nu baheula teu iman ka para nabi, ka para rasul, padahal mah dibere mukjizat neuleuh jeung hadir tapi tetep bangka wala kunaon eta diceplok ku Gusti Allah hatena, diceplok, dilak, dicap ku bangkawaran. Sakumaha umat nu baheula hatena dicap diceplok teu daek iman, yatba'ullahu 'ala qulubil kafirin. Allah ge nyecap, Allah nyepok ka hate-hatena nu kalalapir salilana kuari. Di Amerika lain teu nyahoeun kana dongeng-dongeng Kangjeng Nabi, di Inggris lain teu nyahoeun informasi geus akurat jasa. Kuari mah informasi geus lain, di surat kabar lain, di majalah bae geus di sagala rupa geus aya satelit. Ditampung kuari mah di satelit, di awang-awang kuari urang tinggal mukaan bae dek nyaritakeun sejarah ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka sejarah Kangjeng Nabi urang wali-wali nu baheula araraya berikut kitab-kitabna urang kuari mun hayang kitabnya hayang kitab hayangnya kitab Zabur tinggal diklik bae urang hayang kitab Injil tinggal diklik berbagai bahasa lamun baheula Kangjeng Nabi Nuh bahasana bahasa di Irak Babilonia Suryani eta teh aya kuari mah tinggal dipencet tet keluar susu salah mencet hayang nyaho Irak nu keluar eta bumbu kuari badek naon ti mimitin eta baheula nama Kangjeng Nabi Nuh teh bahasana Suryani di Babilonia. Kemudian kabelah dia aya nu nyararaba umat-umat Kangjeng Nabi Nuh teh ka dieu ka Israel ka dieu ka Yordan kebelah dituna terus ka Tajikistan terus ka Maroko campur jeung jelema-jelema urang dinya berbeda bahasana bahasa Suryanina leungit kos urang bae kuari urang di dieu bahasana Sundanya mbak ka Jakarta urang berubah bahasa jadi bahasa Betawi kemana aja lu lagi ngapain aja ane-ente Jakarta kan gua itu. Ayah zaman Jakarta itu sok sara rombong membalik di Jakarta harus sombong. Orang Sulawesi balik ke Jakarta aju ka di itu ka imahna ka lemburna aju sok sombong. Ya antara mana ayah? Waduh sombong biasa. Kan dikurangan-kurangan orang Jakarta mah lamun sudah jadi udah. Gitu kan? Dikurangan-kurangan coba ge orang Jakarta mah gitu. Kulantaran sombong jasa ieu orang Sulawesi balik di Jakarta sombong jasa. Urang ditu ge hayang nurutan urang Jakarta. Ngomongnya na dikurangan sarua. Aru atang ari akata udah ompong. Siapa orang Sulawesi? Nurutan ya lah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, ieu. Kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil kafirin. Diurang ulah nyaritakeun di Eropa, ulah nyaritakeun di Amerika, ulah nyaritakeun di Australia, Asia kuari. Di Asia ge Asia Tenggara ka dieu ka urang. Pasifik nah. Ieu ambalaya kafir jalain teh nyaho nyana informasi. Kafir di urang teh apala linter. Janyaho di Indonesia mah ulang mulut samulud-muludan komo di Jakarta mah nu mantak Ahok marah ge. Ulah nyaritakeun Muhammad cakna. Marahnya na mulu dan rajaban orang mah dimarahan dia terus wae sebab eta mah dipake ka cinta ku urang dibidah-bidah terus wae diharam-haram kajeun kunaon eta meluapkan rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin dibidahkeun makin gede-gede begitu aya Muhammad dia ngabidahkeun di dinya aya jawara tukang ngaduk kotok mabok dinyana aya ngaduk kotok aya judi aya begitu ngadenge dibidahkeun saha nu ngabidahkeunana tandingna aing budak muludan kotok aing pencit usia hebat jawara kan beres yana mujid kotok wah muludan amprekan lantaran jawara nu ngayakeun wame luar biasa beres muludan beli kotok deui enggak saya masa muludan doang cek nana ngaduk kotok deh kotrek Telah gusi itu jawara di orang. Ini sakit juga guys, alhamdulillah. Teu meunang kasuat-suat di orang. Nah, ya kunaon ya? Kristen nu aya di urang teu iman ka Kangjeng Nabi. Yahudi nu aya di urang teu iman. Buddha, Konghucu dan lain sebagai kafir-kafir teu iman. Oh,
yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Diceplok ku Gusti Allah. Seakan-akan geus teu robah. Lamun urang nyeun kwetansi, kemudian make metre ceplok, jet, geus teu robah deui. Ketika aya perubahan, sidang menang urang sebab geus aya cap. Yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Mentak urang mah teu kazamanan Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi beuh ieu mahal jasa seakan-akan urang mah kuari geus aya di surga Firdaus. Padahal mah teu kazamanan para sahabat para tabi'in teu pernah ningali kana mukjizat Kangjeng Nabi. Teu pernah ngahadiran mukjizat Kangjeng Nabi, hanya dongeng-dongeng ti kiai nu nyaritakeun mukjizat. Tapi nyulusup ka jero hate urang iman ka Kangjeng Nabi. Sanggeus teh iman urang terus tuturuti ka Kangjeng Nabi sabisa-bisa urang. Eta teh urang seakan geus aya di surga Allah. Masya Allah. Demantak urang muludan teh muludan keur aya di sorga. Sebab nyaritakeun ahli sorga. Teu pernah urang teh karambanan kabarengan urang ka zamanan ka Tuan Abdul Qadir, tetapi caritaan-caritaan jeung elmuna aya urang cinta ka wali Allah lantaran Gusti Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jeung hadis-hadis Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang wali nyurusup ka jero hate urang komo nyaritakeun karomah-karomah para aulia Allah. Urang cinta teu kabendung ku urang di bidah-bidah Wahabibah. Apa itu? Wow, nggak bidah-bidahnya maka haul-haul Tuhan Syekh haul-haul bangsa kajen teuing. Hanya urang nu nyaho, hanya urang nu ngarasakeun kacinta urang ka wali Allah. Geus bae urang mah sakitu bae di bidah-bidah sok ke di akhirat balap sia jeung aing. Sakitu bae. Ulah hese-hese sia ngabidahkeun. Geus sia aing mah aing bae dek cinta ka wali aing. Titik geus sakitu. Teu cenah beusi ka neraka, aing ge beusi sia ka neraka bego. Siang ngabeusi-beusi ka aing mah lain ngabeusi-beusi deui ka sia. Leuwih ti beusi aing mah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Wa ma wajadna tumanggihan kulan wagung kana lolobana manusia minah dintina nyumponan perjanjian. Urang teh baheula di alam arwah teh ditanya ku Gusti Allah, "Hei arwah, nun Gusti. Alastu bi rabbikum? Lain takaula pangeran jen." Qalu bala syahid. Sumuhun Gusti. Abdi teh percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi nyaksian. Hei, rek nurut teh ka kaula. Sanes nurut deui atuh Gusti ja Gusti teh nu nyiptakeun abdi. Moal maksiat. Baja abdi kudu maksiat. Nyaan mana diparentahna teh bakal nurut? Beuh Gusti, buktikeun ku Gusti. Di mana abdi engke ke alam dunia ke balik deui ka Gusti deleukeun abdi mah moal maksiat saeutik-eutik acan. Hega tuh. Tah eta janji urang baheula di alam arwah. Terus dikaluar-luarkeun ku ari. Tet Ahok teu iman. Si siang-siang melingseng teh. Cinglu teu iman. Insyaallah stegwan teu iman. Loba jasa. Si enci teh ari iman. Eta kabeh kata ari iman. Nah ieu lah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Teu manggihan kaulan wagung kana lolobana manusia nyumponan perjanjian. Yauma akhzil mizaq dina poean jarang jibaheula dengan ucapan qalu bala syahidna. Abdi teh nyaksian percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi teh bade ngalaksanakeun sakumaha tugas-tugas ti pangeran. Mangga Gusti, tapi geuning buktina mah henteu. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdi. Urang mah kuari alhamdulillahirabbil alam di alam arwah baheula urang janji qalu bala syahidna urang kuari alhamdulillah akur cek Allah Islam inna dina indallahil Islam salat alhamdulillah sanajan subuh jam 7 Allah madini tetep kodoan malaikat ge wah sia mah kodo deui ka jeung kuku mah ge masalah geus lah ta eta
tidak puasa alhamdulillah puasa, zakat haji malah di Indonesia memunggah haji teu antrina luar biasa sadunia paling antusias haji Indonesia. Pakistan ini 2 Indonesia pohara jasa datang ke kuari duit sabaraha triliun beureut lantaran nungguan anak urang kuari ti 5 tahun 7 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun 23 tahun lain lalagaan berarti antusias jasa kan pohara geus kajian Pak Haji aing geus daftar mau masalah geus cenah teh masalah eta kan sangat antusias berarti kan nek ngabuktikeun golu bala syahidina mantap darek ngaji ka dieu kunaon baheula janji abdi bade percaya ka Gusti tur abdi bade ngalaksanakeun aturan-aturan Gusti abdi bade ngalaksanakeun aturan Gusti teh kulantaran kudu nyaho abdi teh hayang nyaho mantap ngaji ka dieu tah ieu teh urang kuari ieu keur di sorga ieu kan manya di sorga aya tukang wuduk sagala aduh Gusti ujang tukang uduk tukang sate sorga kos gitu amat sih maknana urang teh keur aya dina sorga sebab naon sesuai jeung janji urang baheula di alam wah ngan lolobana wa ma wajadna li aktsarihim min tah nu nek ngabangun sumarekon di dinya eta teh nu jalir janji ka Allah nunggus jelas-jelas perumahan di ditu eusina Kristen kafir maluyung mayoritas eta teh anu jalir janji ka Gusti Allah tah Kristen nu ambalayah di urang Yahudi nu ambalayah eta nu jalir janji ka Gusti Allah teu kejeun teuing hege sakayangnyana geus kepenting salametkeun urang sing hadet niat urang tekad urang ucap urang awas ulah datang ka tergelincir tina relna salametkeun wa ma wajadna aktsarahum lafasikin jeung sanyana wajadna kaula manggihan agung aktsarahum kana lolobana manusia mah oreng lafasikin lolobana mah berarti mayoritas manusia fasik ieu cak Allah lolobana manusia teh jalir janji cak Allah lolobana manusia teh horenganan pasek cak Allah kuari mah Tangerang we sakabupaten Tangerang aya sabaraha kecamatan 1 kecamatan aya sabaraha desa sadesa aya sabaraha RT berarti umatna kahitung sakabupaten teh aya sabaraha umat Islam kuari eta umat Islam teh anu belajar dina kaislaman aya sabaraha sanggeus belajar dina kaislaman anu make aya sabaraha anu sok salat konsisten aya sabaraha anu sok zakat konsisten sabaraha anu salat nage khusus sabaraha barang dihitung-hitung sakabupaten hiji-hiji acan aya anu khusus hiji 2 mah meureunana anu salatna alhamdulillah cirina di Cikupa masjid dibangun, di Belaraja masjid dibangun, di Sepatan masjid dibangun. Eta kan ciri berarti aya nu salat. Sanajan subuh mah subuh nu adzannya na, nu qomatnya na, anu berjamaahnya na make sapeker deui geus lobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek masyarakat lobaan ya bas barang di deleunya anak kene. Ya Allah, ya Rabbi borongan. Eta di mana cenah kieu moal bejakeun lah. Itu bae pokona mata Gusti Allah horeng bener ieu wa wajadna aktsarahum lafasikin urang mah ulah kasupkeun ka ayat ieu urang nu kaluar tina ayat ieu lamun Allah ngajelaskeun lolobana jelema jalir janji urang mah ulah mun lolobana manusia adalah fasik urang mah ulah mudah-mudahan urang ditetepkeun iman Islam dikuatkan iman Islam sehingga iman Islam orang kabawa maut di akhirat orang disalametkeun ku Gusti Allah diiringkeun bareng jeung para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين